gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi pepetetan samia murad ya samia murad paling di jeruk manis pamedani pun astra jingga anu dina cariosna ieu pamepes hate astra jingga anu ngawitan muncul di ieu bumi dina waktos ieu astra jingga ngantosan rerencanganana itu ceku jaring cerita ngandika astra jingga bari tuleh ciri khasna gumujang aduh aing mun teh sang ada baca astra jingga astra jingga ming ieu baletot ngomong teridu aing mah aing itu gentes kan teuing aing teh boga jihan rada tarik aing balelo ieu ngadaguan si Bima lila pisan lah ka mana teh nya teuing kira anak rek bari lalaguan sugane si Bima nyampeurkeun oh nyaho ti lagu pakar teh pakar oh jelas atuh lagu Darso nya oh bae guru tani oh maras meureunnya kiriganana ming bere pangkat ming pangkat mekar tidak gopakan tuker pakeun janji asyik saudunan tepung rempuk jajantung rejeng jajantung awor jadi citna manu jeung seorna angin melit asih aling dingin oyakna dahan jeung kayak bodoh ieu aing kasih mah tukang gohong euy ampun aing jalan ada bae si Bima meuli can lolol aing geus sababaraha lagu ieu sampurasun waduh rampes alah gua wanita tadi ku aing sia heeh sampura aing rada telat ya mah cager ya alhamdulillah cepat cager kumaha salira cager alhamdulillah nyokti alhamdulillahnya urang patepang deui dina acara ieu acara pamepes hate riungan urangnya mudah-mudahan sing jadi tungtunan ulah sing jadi tontonan mungkul sing jadi tungtunan ke urang sadayananya oh jadi kudu aya picontohan tah kitu anu sakedik heula we urang teh pantujuanna urang kikian teh di Kabupaten Subang saperang abdi gitu di Kabupaten Subang kan disebutkeun ayeuna mah Subang Jawara teh Subang Jawara teh Jawara Niaga cenah jadi nek kalestarikeun budaya eta nya mudah-mudahan tina acara urang di riungan heureuyan kieu teh ku para pejabat cing katingal komo lamun dikait-kait kitu kun nya ampura dieu pot euy urang keur nyoh HP we teh udah telat teh di hokan geus nyoh HP teh heeh kitu jadi nyoh HP kalau jadi jong-jong teh dina YouTube ningalian dina YouTube dirinya teh yang musik si pasti musik gado
2. Ye, pung aing ge lalajo teh. Eta. Nyaho cing saha judulna eta? Ieu, ieu. Heeh. Dekeun maneh. Cing berarti nyaho maneh ge sarua. Pas disetel ieu dina channel eta. Heeh. Yo teh aya emak-emak. Heeh. Ngaranna teh Mak Ona. Benar, berarti benar eta nyambung. Benar. Tapi calakan sih aing teh pot Dari jika nu bogo sih maka aing teh. Wah, aing teh hayang. Bira ku bogo laki aing kitu. Beungeut beureum euceuy sia. Panci baretona ge kieu aing mah cung. Cing kumaha mah. Iya. Eta Mak Ona teh boga anak 2. Aing ngaranna teh si Kuda, si Kudil. Benar. Heeh. Burung janggung gede was hidungna cek aing teh. Si Kuda Kudil teh. Gagah teh mana teh janggung gede. Aing teh. Mang Aming. Kulan. Udah Kudil teh dihokan. Kumaha teh? Trojon segede si Kiramuta. Tadi dia penyakit si sepotnya di dia penyakit si lain teh pot. Kayak gitu kumaha? Siapa sok ngoreng batur, sok ngaledek kue batur. Tapi aya tapina. Tapi kumaha? Barang ku aing diselidiki. Heeh. Bu ilah kolot aing teh guru aing mah. Itu mah Guru, Mang Aming. Sieun teh makasih sieun. Kaeraan meureunna tuh. Sieun eta mah berarti sieun. Sieun teh sieun kumaha atuh? Sieun ku si Kuda Kudil berarti mun kitu. Itu si lain teh sieun gitu. Aing galangan bisi ieu. Ada sabeda rasaan aing teh. Lain sieun eta teh ku si Kudil si aing nanya. Sieun teh. Cing nanya. Cing, kumaha cing? Lain kira-kira Maming kumaha tah? Eta kumaha cing aya kawanin teu aya nyali. Udah aing ngarah kudu sieun. Ku si Kudu mah tuh dadak lah. Heeh. Laanan itu. Wae. Ari mending gitukeun kita kokeun. Padahal teh baturan aing keneh. Pot teh. Rek kalurang keneh pot teh Kuda Kudil teh. Tapi sia anger teh sieun. Yo aing mah teh sieun. Ku si Kudil bener teh sieun. Yo aing mah. Nah, anta naon alasanna teh sieun. Aduh, udah. Cing. Ayeuna fisik. Heeh. Wah, ini rasaan main teh euy. Si salah. Pancasilatna. Lebih teh aing teh Kamu bisa. datang manehna. Eta di kumaha cing ku lain. Geus sok barek nang penca. Heeh. Cing Pak Ming berek cing. Si Sok. cepot Sok. buah kawung geura kadungdungkeun. Heeh, sok. Tes geus cepot teh cing. Alah. Bener sip. Nah, eta cing ini ngamumule budaya Sunda. Bener eta kitu. Lamun Cing teh ngubahkeun tah. lamun datang, ya aduh kudu cium leungna di ku aing teh. Ya heeh kudu kitu. Tapi ieu mah kumaha maneh? Wani teh maneh. Lamun manehna nyarekan mah ngan cicing atuh aing. Ini kumahakeun tah? Tapi cium dewe leungna ku aing. Siang teh balik pensieun, pada cium kumaha ieu teh. Duh, aing bararingung ieu teh guru aing ieu teh guru aing ieu teh guru. Aing guru aing. Ayeuna mah Ya wani-wani ka aing. ya, ayeuna mah urus ada pek. Pek aing mah maduan pek. Ngapura mangga pek. Ayo. Ditakol ku aing sia. Aduh, ampun jeung ampun. Lain ampun. Ampun aing euy. Ai sia make kudu ngagogoreng aing. Bari jeung heubeul teh tepung, kari-kari ngagogoreng aing. Iya, ditakol ku aing coba ku aing kaduhung ku aing digoreng sia. Oh, kang ngadinya lah. Abi gua mangga we, tadi takoli sieun. Sok, rek kumaha Abi mah? abi teh lami henteu nyium pandangan. Sok. Aa. Kok, tah. Aduh, Dihampura, tak nulis sekali-kali di sia. moal tapi teh. Kok sekali-kali deui Komo ngagogoreng si kuda. ngan teuing pun Ya, dengekeun. Oh. Si kuda maneh ngamu si Sunda. Jeung si Kudil. Nah, ku sia digogoreng. ieu teh Abu abdi oge. Satos nangukikeun AA di aya dina lorong grup eta teh. Abdi teh ngaguliga so nginget ka AA. Bisa wae nama AA naon. Bohong Melihat teh. Siapa kudu digoyang kecil. Tukang bener lain gitu tadi. Kalau eta lain gitu ngomongna Kalau ngagogoreng. lain gitu lah. Ngagogoreng kuda aja Kudil. Oke. Benernya, ngagogoreng ieu mah. Ieu teh kabeh program itu mah nya. Kamana gerak? Kamana itu si Abi teh kamana?
Sok, mana dia boga jelema jago gede masieun. Ya naon dah. Bener deh, ieu. Orang ieu ka maona mah. Ieu si Tepot. Lawana cerik maneh mah. Hayang cerik biji liang kanu liang taina biji kopi. Ya, sok. Hayang utas sarimi deui. Oh, Aju ampun Jin. lawan dir. Ah, langsung gelut lah. Dan tebak kilo mang. Tuh. Iya, tuh. Tak boleh ku aing. Aju. Tuh, mau Mereka bagaimana? Oh, rek kumaha aya? Ku adik kuing oge. Mana geus sukses? Geus beureum tabung. ai urusan beremak dia Kumaha? itu kesami abi teh lahir. Heeh. Nuhun. Toh, mah. Nya beureum teh di baretona. Oh. Tapi ulah kitu ge mah. Moal sekali-kali deui. Gitu. Di sini. Bisa silat cenah bejana di dinya sok rek kumaha? Rek tepak naon? Abi mah hoyong ningali awe. Kami teh dihibur dina silat teh abi mah rek ningalikeun we dina waktu ieu teh sugan we tiasa aya nu. Atuh ka dieu tah gugur silat mah. Sakabupaten Subang ieu guruna ieu cepokeun. Cepokeun. Hei. Kewalahan. Ming, Hei. kemana jalan ke saya? Tuh. Tuh pan ai geus kitu mah. Rek kabur. Kayak bingung gitu teh. Saha nu jadi dulungan anak si Cepot. Kesopan pisan. Gitu. Gimana? Wani-wani. Ya. Jangan Ming, Bulan. kau kan budak aing euy. Sok atuh. Sia teh masuk nurut bejakeun kudu sopan gitu ka guru aing. Saha tah? Saha. Heeh. Tuh. Tuh, Ameng, Oh, eta merenya. Mang Ameng. ya, naon eta kalah datang di ieu mina karek ngalawan di dieu. Mung ah, Oh, Tidak. Garaneng gitu ya. Tidak juga pas sesep. Montong para sea ngelerakeun ting. lain. Tok, Ari naon? ieu saha? Saha? Ye, pas sesep. Aduh. Cecep es itu tuh. Sesep Supriyadi. Pedunungan di dinya teh tadi. Koengkeun ku aing. ayo. Cuma tuh bisa kieu. Pot. Beak jadi aing euy. Pot. Ieu. Sudah ieu. Tapi ieu mah kieu beungeut na. Mau onah teh sia teh. Aku ngaku aing mah maco sia teh. Aing mah maco lain lebay kitu asmaona. Mau onah sok we tingali. Ya aing oge lah lajo dina YouTube dina channel musik pasti kado 2 channel teh dinya teh aya maona hai sikula sikudil. Lain aing pot lain. Aing mah maco aing mah. Lagu dina. Uing ge. Kira rek Uing ini. ge nu jadi anakna. Coba ku jadi abuan, heuh. Da uing mah bau sigung. Wah di diporosotkeun da aing mah. Sok. Dikira. Itu bukan. Bener. Bener. Amuan geura kumaha kuat amuan celina we pot. Pek dah. Sok, amuan geura. Oh bener. Alpuket. Alpukat bener. Aing udah aku juga mau nama jorah aing mah bisa ador deh. Ya tuh rumah saeun juga bikin. Lain berartinya. Hah? Lain. Beda. Oh, aya perbedaan. Boleh rai kitu mah. Rai Aisyah Kang tadi mana? Aisyah Kang tadi. Jam gede. Eta. Kan itu. Isok mana? Eta teh namina teh Cecep Bima. Oh, Bima. Atuh, paingan Bima mah atuh udah kudu ganteng eta mah. Bener tuh. Da kieu ngahokan lagi ieu mah. Coba. Campur asur. Kenalannya. Oh, iya. Dia dulu man urang atuh teh urang tuh nya. Teh. Ya. Gitu Bima. Si Cepot mah tuh. Kalau ulang-ulang Mak nyambung. Maknya Bima juga sibuk.
Ampun. Kumaha pot? Jadi dia hubungan teh yang kenalan jeung Asep Bima. Dina waktu ieu mana cenah Asep Bima anu kasep teh. Bener. Kon teh Dan anggar Kang Beni si cepot mah gitu ulah katipu eta teh ngolo. Ujung-ujungna teh ngolo, ujung teh yang dibakalan gitu. Oh, saya mah gitu. Itu penyakit ge. Baru bahasa teh. Uang makan. Itu tak eta penyakit mah eta teh. lain. Itu pagaweanna cepot. Ieu mah cari Sep. Ieu mah dunungan yang tepung jeung maneh. Heeh. Jadi ade kudu hati-hati ka dunungan dewek mah. Dari urusan bang rokok mah kayak gini bahanan. Oh, bahas bang rokok deui aing paling teresep urang mah. Ya, segala rupa kudu aya gawe lah. Oh jadi digawe heula cenah. Atunya heueuh. Gitu. Itu. Enak geus tepung cing pek harinya. Alhamdulillah sampai nya urang ditepangkeun dina acara ieu lingkungan pertujuanna urang teh meureunna tadi teh urang teh yang memulai seni budaya Sunda. Atunya gitu. Urang paheutkeun ayeuna mah kepot tadi ngacaprak ngau goreng wae Kang Beni. Kepada urang. Udah hampura. Dan mah ada hampura eta mah. Gitu Kangnya. Mudah-mudahan di acara urang ting Pokoknya mah urang mah ngapumulai budaya seni buhun. eta tujuan urang mah eta tadi. Itu beureun pot. Yuk. Ayeuna mah kitu lah. Potnya. Adenya yuk. Ya ngan kade lain maona lain ente. Lo aing bisa beurkeun deui aing. Coba minta lepat. Aing ngarah kudu keilaanan lah. Ieu mending ada gua si Bima aing minik luluga lagu heula. So, Bing. Damang euy. Cagut pot. Sing segera. Sok. Menang teh. Sok. Sok. Kunaon teh teh? Biasa kemang beureum silat aing. Sok. Bima buru atuh Bima. Aing mah ningalilakeun Sampurasun. Sampes. Nah, gitu ya ciri urang Sunda mah kitu pan. Sampurasun. Make takraman orangnya. Lah jojo sup gitu. Lain Assalamualaikum, assalamualaikum, sampurasun. itu takrama. Dah, gitu dipake tata krama teh. Iya. Diajar ieu mah siling emutan. Oh gitu. Dan di mana itu euy? Iya tadi tempatnya tadi Cimaringping Di Malimping. di Bapak Lurah mantan. Lain ieu tempat ninggalna ieu. Alhamdulillah pot. Nah ini hampuranya urang dia kelas percaya HP we anteng. Salah joma onas. Tak apal sih apal mah ona. Apa? Pemainna apa cing saha wae. Udah si Kudi. Tah eta si kuda halusnya lucunya. Lucu. Cing ai wani sia teh kasih kuda si kuda. Ya, biar segala rambutan mengikuti teu wani. Wani gitu. Di bawah kemana itu kudu bisa dipercaya biar aku dua elektrik. Si rambutan aing. Maksudnya si kiramutan teh mana yang pada alit painternya. Letik. Halo, jika ada kadinya cing mun aya si kuda nya kumahakeun Wani, aing wani nya. Alasanna naon mah wani? Anu lumuhna mah aing mah wani. Oh, Wani nya hote wani. Oh, benar. Ini hareupeun wungkul. Kade hareupeun bungkul wani. Tingalikeun aing mah jelema nu bisa dipercaya. Aing mane. Cing lamun ka dia datang di kumahakeun tah. Iya, tingalikeun ku aing. Rumahnya datang. Hat aing Heeh. Ya. Gitu lihat. Bisa. Gitu. Parah Aduh. gitu. Wani Lain beung aing jadi nyeri ieu ya. Itu dah. wani bener. Lamun aya di dieu teh dikumahakeun tah.
Sakitu acting halus mah Ada geura. ada kuliah. Aing mah ngalawan leutik cuma gampang. Barekeun meuli permen teh ini ku aing. Kumaha terus kabari di kuliah lah lumayan lah. Pokona lucu luar biasa ini. Tapi gagah wani. Wani. Si wani itu tong jika nu kerja teh wani, si wani jeung bener wani mun wani mun teu. Wani. Kurang ngerasa lain kok kulinya aing ke wani. Wani. Bener wani. Kalau arupun ngumpul hoak aing aya mah geuningan mah. Urang kan Mana tuh aku percaya, saya ragu bagaimana Ming. aya ragu kan. Heeh. Tadi itu wani Mas bobo ya wani mah. Tah, Wani bener wani. Wani Nah, jika nu sieun gitu geuningan aing. Wani. Nah, Si Kudi tuh datang ku dia tuh. Pek, siap. Pek, siap. Bukan apa aing? Hah? Coba nakol nih gede gitu. Panako jeung bener-bener di naon tah? Bikin gudang aing. lain wanita itu naon salah. Salah naon. Wing yuk ka mana? Salah. Ayeuna geus ngabogo aing. Bener pek dia. Jeung kolot aing. Pek, si Ona. Naon maksudna? Bener, tak kumaha. Sok ditakol ku aing. Aduh, can guna euy. Cicing, pot ku aing kieu ye. Pan tujuanna urang nek di dieu heureuyan ngabadur teh rek ngamumulai seni budaya Sunda. Ayeuna mah maneh kasih budaya wani. Ku aing dik dites, maneh kudu bisa. Oh, kamu aya kawani mah. Teh. Hiji urang Sunda asli mah kudu bisa kanu seni Sunda. Kanu lalaguan Sunda kudu bisa. Kanu pencaksilat kudu bisa. kudu bisa. Kudu bisa, ulah teu bisa ulah najo. Di ngago goreng we. Ngago goreng we urang duaan si kuda jeung si kude wani. Cenah ka gede beureuh. Kita nyebut sini gitu. Gede wani teh ka dieu. Wani, siap. Wani. Wani. Wani aing wani. Cing, ku aing di kieu we ayeuna mah. Mane bisa henteu. Cing, paming bare padungdung sakali mah paming. Oke, geus itu si kudaleun nya si kudil cenah tampil. Sok, sia. Dirinya kan kali. Sok. Anggap urang ieu jurina heuh. Gitu benar. Sia. Sok, sia tok bisi kaina urang mah seusup bisa gitu mah. Pek. Sok. Cing sok. Aya, heup ah. Kira kitu lah. Sok, tibang kitu. Sok dah, ulah si punya sok. Tibang kitu mana ku aing geura. Cok, pangekon dieu. Paling sekarang dah, sok. Yo, tempukun. Tuh. 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 Ah, jejak sekali mah. Jangan dah, jejak kenakeun. Nah, makin urang. Cok. Bener. Puas ya lah. Main naon jeung aing sia. Cok. Keren semedak. Kita karek sakitu. Tes kedua ayeuna. Tong ngahulang wae, tong rumah salele kudu gede kawani kudu semangat. Wani, aing wani naon? Nyanyi aing Sunda. Sok, sok. Bere lagu Sunda kami. Cok, nyanyi di dinya cok. Nyanyi lah. Ditekeun kayaknya sok. Hayang nyaho sok. Nek nyanyi naon? Sok, siap. Ya, tenang dah. Urang majuri ya, moal ulah sabelah moal pada siku cepot deukeut jeung urang moal, urang sok. Sok, pentaskeun teh pangabisa teh. Hewadeun oge ka pendeu. Aya minum ditahan demeunang layan. Baran mangpirang-pirang tareka. Migel lah, itu migel. Nambahan. Heuh, Aya oge wadojaan ulah sabeun. Kalalagi pinuh hewadeun.
Sok sia. Sok sia. Sok sia. Aing bisa ini temukan ya. Sok. Ya. Lain geus dituliskeun tah sakitu. Aing mah nya nilai budak ayeuna nu karang itu karang logo aing mah. Naon sia? Ya. Tong tolang kawinan bapak poe salaksa de beja Jujur lamun urang joget berarti hampura pot maneh lain teu alus manehnya tapi anger nu meunang si kuda aja si kuda Jadi mana teh ngadukung ka lain ku ngadukung pan urang mah kudu sportif dak geuna biar pas laguna jeung eta lagu-lagu baheula Daanan kieu dong tolang nangka terus cing sok maneh kawinan bapak penyeunah naon eta kudu meunang senina anu di dieu teh senina lamun penonton tapi kan ka joget dieu tak eta ngaranna ngeuna atuh maneh mah tadi asa hampura teh kumahanya gitu asa kurang pas gitu halus mah halusan kurang pas gitu yo ayeuna kieu tanya deui sok naon bisana sok ayeuna kieu nyanyi geus geus saya silakan geus sok naon tarucing sok tarucing sia sok. oh Dipencet mereja hideung sok. eta mah eta cing bener heuh naonnya bingung sok Aya nu aya. tai hayam sok sia Lain sia. naon kotok Lain. naon Bingung juga nu bingung. bingung ieu mah ieu masalah parucing ieu Lain eta lain. Sok naon kawan aing ge boga sok sok naon ka akan gua nya naon eta cenah dicek foto teuing teu bobot di kotok tinggal mah Mana lain siap lagu? naon atuh taluk ka hiji sok Mana kere nya lamun manehnya mah ka uing da zaman ayeuna mah geus maju. heuh Aing meuli bel. heuh Pencet ku maneh. Bijil bapak aing kan hideung. kalau alat Dasuk. ngomong sama goreng kolak gitu bisa goreng kolak terus tebar bobot Panggil aya, panggil Kang Cecep, panggil. kurang teh ada saya Ngerakeun eta mah geus rasaan teh pot. Geus eta mah. Aduh, era aing sutradara sia teh. Geus tarucing eta mah. pokona mah aing teh Aing betul ya. Kela, yo. Kerjaan ka aing. Sok tapi we yo. cing Disasar mulu. alah Dibekekeun bau naon. disasar mulu Oh, dibekehkeun bau. bau Naon. bingung oge nya juri euy Aing ge waduh. Sok sia jeung aing. Gua kerekeun aing. Ku sia. Soalnya aing bisa ngelok. Oh, bisa sok kali. Sok taki naon. Mung Jawab. hayang kawas bieu deui saeutik sok aing bisa ngelok. Ya, disasar mulu. Geus bisa. Ayo sok. Disasar mulu. Dibekekeun bau. Oh, naon? Jorang bapak euy. Sok. Sejorang lain. Gimana? Ingat ente mana di rokok sabungkus ku aing heung harewa saeutik. mau aing juri aing juri mau jawab sportif juri mah Kudu adil. bener dah Waktu mana dikirim kado ming. Budewek tidak aku tanya. sok Aduh, kayaknya urang sangat bapak tilu itu. bapak mana kayaknya Taluk. Lalu kayak Aku cari ari. Taluk teh. Oh, taluk, Bang. Kali mami. Jauh teh. Naon teu apa Kang euy? Betul. betul coy. Disasar mulu. Oh. Dibekekeun bau. Oh, bener. Lalu Naon deui jeung Cepot aing. mah naon tolucingan nu geus. Harap siap pelutang peteng-teng dia nu heueuh geuning dibere cobaan sakitu. Da aing mah waktu dibekehkeun lain kitu aing dibekehkeun ku aing mah bijil hileud sia. Sok tes naon deui, sok tes naon deui yo. Tes naon deui kok aing nya bingung deui euy. Leutik-leutik ya lo aing eleh. Itu mata kula sok. Sok kita sia nyuling bisa tuh. Cing, kuat cing. Sok nyuling bisa nyuling. Wah, aing kuda nu titah nyuling. Coling sok, bisa teu. Yo. Sok sia nyuling. Sok sia. dengekeun. Sok sia mah balek nyuling lagi lah. Geula, dengekeun lah. Yo.
Cing, lamunnya jago sia sok. Yo aing nek dicoba. Wing ti Upi. Bebarengan jeung Asep 5 suku suling sia kumaha ngomongna. Naon? Cupi, pandi. Oh bener. Bisa wae. Bener pot, maneh kudu narima eleh. Ah. Maneh kudu narima eleh pot. Cing grepek udah cabut sekalian di dalang-dalangan kita bisa ngetes ieu dipake suling. Lain. Didinya teh mah tanggalan jeung saha ka dieu. Eta. Nek ngalawan si kuda jeung si kuda kampuan suling teh. Eta katingali kumaneh tah. Oh, paling aja iyo, anu botak tuh, ampun, nek kumaha nya. Ya ampun. Ya gitu. Aing jadi wirang sia.